Git, Kuhana urang merek nanya sesuatu kayak teh gitu Long tataraun aya pertanyaan kumaha lain urang teh kepikiran ku Royko aya teh hayam bikang atau hayam jalu kala eta mah jaluna nah apal di mana kita teh jaluna gitu pan si mamah teh isuk-isuk teh keur masak kongkorongok berarti jaluna eta mah hayam tetangga tonton sakamana karep cepil teh bisi we soal mah si mamah masak kongkorongok gandengkeun ku sarege aing ternyata yang Royko gitu Mamang Woi, ajang wah biasa ya orang mah teu ngarti tadi ka hayam euy kunaon? mun tas culang kileng Mau curang cilang atau kepikiran aya mah teh? lain Kunaon? panonna digigir Bentar, kurang mah ente pan sok ngaji. Kurang rek nanya nah benar harta teh titipan. Ya benar atuh, alih harta mah titipan Gusti Allah. oh titipan ya Allah mun bener ya harta titipan ya Allah nu abdi dititipkeun di saha bae di Canak nuju Peryogi Oh, eta budak. iya di dia